medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios Si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia si Konceleng nyimpen penak sareng Eyang Bongkok anu miwarang putuna si Konceleng diajak nepangan Eyang Widi Sakti kanggo nyampurnakeun ilmu Pancabraja gitu anu kedah kacangking ku putuna si Konceleng kalayan hal eta didugikeun ka kulawarga na si Konceleng sadayana. Mohon dugi kadinya upami telepatnya urang lajengkeun putu si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Laraswati pamajikan si Konceleng siri imut bari terus ngawalon pananyana nu jadi salaki na. Ari abdi mah satuju kana maksud jeung tujuanana Kang Konceleng luyu sareng pituduhna Eyang Bongkok guruna Kang Konceleng. Sabab harapan abdi mah santana incu urang teh kudu bisa ngagunakeun kamampuhanana dina hal ilmu silat nah gitu sakumaha tapak lacak anu jadi aki nah ulah nepikeun ka nyalah gunakeun ilmu nah dipake keur kapentingan pribadi nah bari anu akhirana dina laku hirupna ngagalur sakarep ingsu dina lampahna marudah ku amarah. Tapi ibu percaya yen santana incu urang bakal jadi jago sajati anu ngabela sartanya ka jelema anu lemah asih kanu leutik salawasna napak dina jalan anu lempeng seperti anu jadi akina. Komo nulutkeun katerangan ti Eyang Bongkok mangan iwal santana incu urang anu sanggup pikeun ngungkulan kagarangan si garang larang. Kitu tah Kang Konceleng. Si Konceleng hegar marah mai paromana ngadenge omongan siga kitu teh ti Laraswati anu jadi pamajikanan. Anu saterusna si Konceleng tetep antep ka prawira jeung Arumsari anu ditetep terus ngawalon.
Prawira netep antep kasih konceleng anu jadi guruna bari terus ngawalon. Abdi oge sami sapamedegan sareng ce Laraswati kan. Janten abdi oge satuju kana pamaksudan Kang Konceleng pikeun mawa santana incu urang anu bade dipeuseuh ku Eyang Widi Sakti pikeun nyampurnakeun ilmu Pancabraja Luyu jeung pituduhna Eyang Bongkok. Arum sari milu nemrong omongan. Tetep antep ka si Konceleng bari terus nyarita. Mohon abdi oge sami satuju Kang Konceleng. Sabab kangaranan si garang larang lamun teu gara-gara diungkulan tingkah lakune maka bakal langkung seueur korbana Kang. Nya abdi ngadoakeun we muga pamaksudan jeung tujuan Kang Konceleng lancar taya halangan naon-naon. Regawa milu mairan caritaan. Abdi oge salaku uwana satuju jeung ngiri ngarojong kana maksud jeung tujuan ama Konceleng Luyu jeung pituduhna Eyang Bongkok. Kitu tah. Mantini pamajikan Regawa oge milu sarua mairan caritaan anu jadi salaki. Nah, si Konceleng hegar marah mai paromana sabab sakabeh anu aya di eta riungan nya tujuan karena maksud jeung tujuan si Konceleng Luyu jeung pituduhna Eyang Bongkok. Si Konceleng ngabagikeun paneteupna bari terus nyarita deui. Nya syukur atuh hari kitu mah. Sabot ama miang jeung santana mangka hade di lembur sing iatna pada waspada lain naon-naon bisi si garang larang aya datang ka lembur urang. Jadi ayeuna mah ama geus moal micen di waktu teu puguh. Amarek langsung be ngajakan santana lumampah ka tempatna Eyang Widi Sakti teh. Teu sawatara lila santana nu geus beres latihanana asup ka jero imah. Sanggeus santana diuk di tengah-tengah di antara indung jeung bapakna. Si Konceleng ngajelaskeun ka santana ngeunaan maksud jeung tujuanana Luyu jeung pituduh Eyang Bongkok teh. Kabeh ditetek taya nu kaliwat. Santana ngabandungan pinu perhatian kana guaran anu jadi akina. Anu akhirna mah santana teu nolak kana maksud jeung tujuan anu jadi akina teh. Santana bangun anu ngarti papisahna jeung kulawargana teh ngan saukur keur sementara waktu hungkul. Geus kitu mah santana amitan ka indung jeung bapakna kitu oge kanu liana. Geus kitu mah si Konceleng jeung santana miang pikeun nuju ka padumukan Eyang Widi Sakti anu duka teuing aya di mana. Harita bari jeung dijajabkeun ku padetep kulawarga anu ditinggalkeun. Harita si Konceleng jeung santana indit ninggalkeun lembur Mekarjati.
Teu catur di jalana akhirna ku kaseuketan batin si Koncleng padumukan Eyang Widi Sakti teh kapanggih. Tapi orok aya padumukan Eyang Widi Sakti teh aya di handapeun jurang anu jero. Tapi eta kaayaan teh nyeu naon teu nyieun gimir kana hatena si Koncleng. Si Koncleng langsung ngakod santana anu jadi incuna. Geus kitu mah bari ngagunakeun ilmu Braja Bayu jeung ilmu pangenteng badan, harita si Koncleng anu ngakod santana luncat kana jero jurang anu jero teh. Kirim si Koncleng anu ngakod santana luluncatan kana batu-batu anu naronjol dina dinding jurang anu akhirna nepi ka dasar jurang. Gajelang tep 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 kalaya. Gajelang tep 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 kalaya. Juli. Saenggeusna si Koncleng nepi ka dasar jurang. Anu tetela di dasar jurang teh aya guha anu lawang asupna mah leutik ngan saukur asup saurang jelema dewasa. Si Koncleng nurunkeun heula santana anu diakod. Saterusna si Koncleng nangtung atau nungtun santana pikeun asup ka eta jero guha. Saenggeusna si Koncleng asup ka jero guha, tetela di jero guha teh kawilang lalega jeung laluasa kitu deui kaayaanana anu caang sabab poe atau panon poe bisa abus kana jero guha. Si Koncleng jeung santana terus abus ka jero guha. Lengkah si Koncleng jeung santana kandeg. Sabab di hareupeunana aya aki-aki anu awakna ukur dibeulit solendang kain bodas anu geus belel. Kana panana make pangsi hideung. Kumis janggot halis jeung buukna geus barodas kabeh. Janggotna anu panjang ngahaja dikukut sigeuna mah. Tetela aki-aki anu ngahadang teh Eyang Widi Sakti geuningan. Da puguh sepuh anu luhung ku ilmu, Eyang Widi Sakti geus waspada bakal kadatangan si Koncleng jeung santana anu jadi incuna. Saenggeus silih bagiakeun sakumaha mistrina jeung silih wanohkeun diri masing-masing, si Koncleng jeung Eyang Widi Sakti dariuk dina batu nemprak anu aya di jero guha. Sedengkeun santana mah kulantaran capeun jeung tunduh sigana mah terus bae ngaringkuk sare. Eyang Widi Sakti nyelang pernahkeun santana anu geus ngagoler sare kana batu ampar Narawaca. Puguh lain batu sambarangan. Sabab tina eta batu teh ngaluarkeun hawa kasakten anu bisa karasa ku si Koncleng. Oge lian ti eta batu ampar Narawaca oge ngaluarkeun hawa tiis anu nembus kana kulit jeung daging. Tapi matak aneh pikeun si Koncleng mah. Sabab santana anu jadi incuna mah bangun anu henteu karasa tiriseun malah siga anu sare tibra nakeranan. Sageusna beres merenahkeun santana, Eyang Widi Sakti terus diuk deui di hareupeun si Koncleng. Eyang Widi Sakti neuteup antep ka si Koncleng bari terus kedalisan. Jadi beuing geus datang ilapatna ngeunaan bakal aya jalma anu nepungan ka Eyang. Jada Jang Koncleng jeung incu na anu ngaran santana. Ya bisi Eyang tak kabur ge. Salahna mun ayeuna dijelaskeun ku Jang Koncleng ngeunaan garep jeung pamaksudan pangna datang ka dieu bari mawa santana anu jadi inju. Sok ayeuna jelaskeun heula ku Jang Koncleng. Pun sada acana yada abdi ngahaturkeun nuhun. Sabab ku Eyang langsung ditaros.
janten pamaksudan abdi dek ieu ya eyang. Harita si Konceleng langsung ngajelaskeun ngeunaan karep jeung pamaksudanana. Pangna mawa santana anu jadi incuna ditepungkeun jeung Eyang Widisakti. Malah disabit-sabit ku si Konceleng oge ngeunaan pituduh ti Eyang Bongkok anu jadi guruna anu datang dina impian. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeunana harita si Konceleng mungkas kateranganana. Gitu Eyang. Harap pamaksudan pangna abdi ka dieu sareng pun inco napangan ka Eyang Widisakti teh. Janten ayeuna mah jangakeun be ka salira Eyang bobot pangayon timbang tarajuna mah aya di Eyang. Anu jelas abdi bakal kalintang bagjana upami ieu pun incu tiasa diangkat janten murid sarta dipeuseuh ku salira Eyang. Eyang ya bener mah geus lila munajat ngeuneuda ka Maha Kawasa. Dina sesa waktu mangsa kumbuh lumaku dina ieu kahirupan. Hayang diparengkeun boga murid anu bakal bisa ngawaris sakabeh ilmu Eyang. Anu diharepkeun guna mangpaatna keur dirina oge sasama hirupna. Ayo badak jangkon Konceleng ngantong ngarasa lempang. Sabab samtanain jujang Konceleng tang tube. Moal make kudu ditolak. Sabab memang geus digariskeun di dituna. Eyang kudu nurunkeun ilmu ka santana. Sabab iwalati santana anu bakal mampu ngimbangan sarta nandingan kekuatan ilmu si garang larang. Jadi kacindekanana mah santana incu yang bakal didarima jadi murid Eyang tur bakal dipeuseuh ku Eyang. Malah yang Konceleng oge wayahna ieu teh kudu di dieu heula sawatara waktu mah. Sabab dadasar ilmu Pancabraja anu diturunkeun ka santana teh tacan diturunkeun sapinuhna. Da bagian Eyang apa nyampurnakeun tina ilmu Pancabraja teh. Anu saterusna eta ilmu kudu kacangking ngadarah daging sapinuhna ku santana. Itu. Si Konceleng ungut-ungutan ngarti karena maksud caritaan Eyang Widisakti. Si Konceleng hatena bungah jeung bagja sabab naon anu diharepkeunan ku dirina bisa laksana luyu jeung pituduhna Eyang Bongkok anu jadi guruna. Di poeta santana incuna si Konceleng diangkat jadi murid ku Eyang Widisakti sarta baris diwaris ilmu Pancabraja anu geus disampurnakeun ku Eyang Widisakti anu saterusna kudu kacangking sapinuhna ku santana. Sedengkeun si Konceleng oge pikeun sawatara waktu mah kudu tetep babarengan maturan santana di tempatna Eyang Widisakti. Sabab geus jadi kewajiban jeung tanggung jawabna si Konceleng pikeun nurunkeun ilmu Pancabraja mah anu tetela geuningan santana anu jadi incuna mah kakarak ngawasa satengah bagian ilmu Pancabraja. Kitu kaayaan si Konceleng jeung santana anu aya di tempatna Eyang Widisakti.
Margi Dahlia urang tinggalkeun heula kaayaan si Konceleng jeung Santana. Caturkeun harita Wisrawa anu lumampah neneangan laratan ngeunaan anu jadi guru na jeung Barjaya. Waktu ngambah ka hiji lembur harita Wisrawa ngadon leureuh di hiji warung. Anu boga warung teh awewe tengah tuwuh anu harita ngabagiakeun Wisrawa. Sajeroni ngaladangan harita teh anu boga warung teu weleh bari jeung ngajakan ngobrol ka Wisrawa. Ya mah ari emak mah lain ngagoringkeun batur Ujang ngan eta nya amadarkum nya pupuh ieu lembur bet siga eueuh deui piminantueun make jeung rek dikawinkeun ka lalaki anu ngaran Barjaya jeung teu paruguhna teh cenah mah amadarkum jeung garwana nya ambu oneng teh dina hatena mah teu panuju ka eta ngaran Barjaya teh. Tapi tetep anakna teh geuningan keukeuh peuteukeuh hayang dikawinkeun jeung Barjaya. Ngeunah lalaki na we eta mah mending teu ngamodal pisan. Lamun ceuk budak ayeuna mah lalaki anu kitu teh disebutna lalaki mongkodok. Wisrawa hatena ngarasa bungah pacampur kaget ngadenge mawarung nyabit-nyabit ngeunaan Barjaya anu memang keur diteteangan ku manehna. Anu tetela aya di ieu lembur. Anu jadi kagetna Wisrawa ngadenge yen Barjaya rek dikawinkeun ka anakna Madarkum anu padahal mah Barjaya teh geus boga pamajikan tur ayeuna teh keur kakandungan. Wisrawa neuteuk antep ka mawarung bari terus nyarita. Putra na Amadarkum mah upami teu lepat teh Kaswati teh sanes mah. Jadi Kaswati teh rek didahupkeun ka Barjaya. Nah henteu apaleun kitu Amadarkum jeung garwana kana kaayaan anu sabenerna ngeunaan Barjaya. Nu matak ma oge anu jadi bingung teh kitu Ujang. Daya deui beja cenah mah eta anu ngaran Barjaya teh geus boga pamajikan. Mun teu salah mah pamajikanna teh Rahmi kitu nya. Rahmi eta murid kakasina Amu Kinanti. Mun teu salah mah eta teh anu nepi kana celima teh. Sakedap mah Ari Barjaya di mana ayeuna dumuk matuhna teh mah? Ari Ujang. Yeuh. Barjaya teh ayeuna oge geus cicing di imahna Amadarkum marukanana teh. Heungan mun teh mah bener Barjaya teh geus boga pamajikan. Kaswati mah kaleuwihan be ceuk emak mah bet kawas eueuh deui laki anu sejen. Ari abdi mah terus terang malah apal ka pamajikan Barjaya anu katelah Rahmi teh. Malah ayeuna teh keur kakandungan mah. Ngan ku henteu sangka na teh bet kunaon Kaswati make daekeun ka Barjaya sagala rupa ieu teh. Hah? Baru? Kitu nya kaayaan sabenerna Barjaya teh Ujang. Tuh Ari Ujang apal kana modalna Barjaya mah gancang geura bejaan Amadarkum jeung Amu Oneng. Lainna naon? Ari emak mah Ujang bisi ka bejelejog. Da kitu geuningan ari lalaki mah boga anak pamajikan oge. Loba anu ngaku lalagasan masih kene nyorangan. Antukna loba anu katipu ku akal bulusna. Hei, marukanan lalaki. Upami memang kitu ka ayaanana mah. Jelas abdi kudu tepung jeung Barjaya mah. Sabab memang abdi oge aya kaperluan ieu teh ka Barjaya teh.
kamalina anya jelema teh pamajikan keur kakandungan kalah karek kawin deui. Wisrawa anu memang keur neangan Barjaya. Jadi aya pikiran hayang nyaritakeun kaayaan anu sabenerna ngeunaan Barjaya ka Amadarkum jeung anu leuwih penting keur Wisrawa mah hayang menta katerangan ngeunaan naon maksud jeung tujuan Barjaya anu tega mitenah diri nah anu akhirna dirina papisah jeung Winarsi sarta anakna pikeun salilana. Ku abdi bakal ditepungan ieu maka kulawargan Amadarkum mah. Anu matak engke abdi tuduhkeun anu mana bumina Amadarkum. Bet karunya kurahmi ari abdi mama kalaka diantepkeun padahal keur kakandungan mah jelas butuh perhatian anu khusus kitu mah. Iya tuh puguh hujan. Karasa kumaha waktu keur ngorak keneh. Kangaranan keur kakandungan masuk rajeun loba kahayang. Jeung deui ye teung-teuingan we lamun ditinggalkeun ku salaki bari anu jalid salaki kawin deui mah nong torogan lalaki kitu mah. Okeun engke kumaha dituduhkeun imahna Amadarkum pupuh ieu lembur. Nya aduh meuni goreng milih kaswati mah milih salaki teh ujang Saenggeusna beres mayar urut daharna harita Wisrawa terus pamitan malah ku si Mawarung teh dibejakeun lebah-lebahna imah Amadarkum salaku pupuh lembur anu tangtu geus moal aya anu bireuk deui. Wargi Dahlia geningan parantos nyekapan deui ieu. Waktosna kedah ditunda deui wae ieu serial si konseling dinten ieu. Kumaha tuh? Nya, da ya, nah kumaha deui nya. Tos mepet kata buh opat. Siapunten ari ai hoyong mah hoyong ieu teh. Teras nyarengan wargi, teras ngalajengkeun serial si konseling munda. Jalaran waktu parantos teu nyekapan. Kapaksa we sim kuring teh undur pamit, amit mundur, amit munggur kasadayana. Hapunten dina samudaya kelapatan hatur nuhun tina samudaya peratosanana hatur nuhun pisan satia teras ngadahukeun dongeng Sunda Dahlia. Hatur nuhun saageng-agengna. Atuh dinten ieu sim kuring pada mari undur pamit. Wilujeng kanten kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.